dari penting mah yang penting orang loba duit tuh yang kieu. Dagang kieu nyari dagangna urang mati. Butuh anggar we. Ayo lah ngomong gitu datang mau nyalung mah anggar jadi hate. Moa ceurik sia geus ngaleuting tah sareng si garina umut si atuh. Da mah mah nyobaan. Tapi mah aing mah kitu jadi hate aing mah kebejaan. Urang pernah nyeri hate aing teh. Takulah kebejaan tapi urang teh ketemu daripada urang saurara udah urang teh kita loba duit. Bukan emang tong atuh kata naon aya kita kurang keuleuh moalnya patut pakai tisu. Ya bisa ini lah itulah nanya aku memang kurang.
tekanan rumah duit. Bisa kita sadari ya. Wah, daripada sok daripada kieu ka burona. Lain ari didinya nganyu ka nu awewe teu. Nganyu burakan lalaki si abang eta sapoe 20 ribu. Tante mah awewe 20 si abang eta ieu semimin itu. Mimin cenah bro. Ya Allah. Cemimin siap kunaon didinya. Urang leuweung atuh. Makin kipat tuh geura bel ala-ala teu oge. Dikobok boga ide ieu cenah idenya miluan miluan heup teu tajeu beli tikam di galengan urang ka arah teu tinggal di awal miluan nya tuh ai geus kumaha urang aya nama ai didinya kadieu teh mawa naon. Oh iya aing mah. Oh nyawa mah tadi napenya sim teh mah pagi angler. Kalau make kapak tebok anu otot di indeup. Kasihan kumaha soros itu kasih mata mereka teh beneran bos. Jadi yeuh jalan tertukar beureunya atuh. Lain kabayangnya tadi dinya gugulok-gulok dina gawi. Jadi bapak jadi sedang anu politikan. Segala teh. Ayo capek heuh kadieu. Iya banyak senator. Ayo kita Iya bos. Hai bos aus. Kumaha ieu? Aing teh tadi nadi ka maneh di ditu, di kebon jeung lompat jeung naon. Urang era ku si bos ieu. Ku petugas kumaha mayar mau maneh mimin. Ka maneh hidayah ongkoh. Digogobrak usah saha. Aya salaki maneh kalamakan maneh hidayah ongkoh. Salaki maneh ngajak hees jeung aing. Kumaha maneh kira? Aing di dieu leumpaan sasapeuna jeung bos aing. Lain maneh teh di dieu lobaan lain dibejakeun ka aing. Sok teu kumaha geus kieu dibayar urang mah teu apangan naon, urang maneh nganjuk urang hayang dibayar poe ayeuna. Kumaha? Aing teh da urang ge aya di dieu